wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha darama mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng paparman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang balik diajar ngeunaan maca teks cacahan atanapi percakapan bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu tacan subscribe lah. Hatur nuhun wilujeng seni. Tujuan pengajaran dinten ayeuna anu kahiji, hidup paham kana teks percakapan. Anu kadua, hidup bisa memeragakan percakapan sesuai lafal, intonasi, jeung ekspresi anu meurna. Maca teks cacahan anu judulna Piknik ka Kebon Labu Madu Majasari Pandeglang. Sakim, ari ene kamana bae? Suana, aya bae kami mah di Majasari. Sakim, oh Majasari di Pandeglang kenehnya. Suana, kiraku dak teu apal ka daerah Majasari Jakota. Sakim, beuh kota tah. Suana, watunya kiraku teu apal nu keur viral kuari di Majasari. Sakim, ai naon jing jatilok apal viviralan kami mah. Suana, watu labu madu tea nu amis kareueut doang madu. Jahaliwu eta deung-deungeun harayang kadinya. Sakim, bating dak kami katinggaleun bae. Suana, nya geuraeun sorangan iraha ende kadinya. Ku kami dianteur mumpung haratis kami apal kanu bogana. Sakim, asik iraha deui dak bisa ulin haratis watu hayu jadi suke. Suana, nya geus Sakim di tangguan isuk jam 8 di hareupeun gerbang kebon labu madu. Sakim, siap ene nuhun nya. Suana, sami-sami ka. Sanggeus hidup maca teks cacahan atanapi percakapan, ayeuna hidup ngajawab pananya. Anu kahiji, endek diajak ka mana Sakim ku Suana. Mau diajak ka mana Sakim sama Suana. Anu kadua, daerah mana tempat wisata kebon labu madu. Daerah mana tempat wisata kebon labu itu. Anu katilu, kunaon disebut labu madu. Kenapa disebut labu madu? Anu kaopat, naon sababna Sakim daek diajak ku Suana. Mengapa sebabnya Sakim mau diajak sama Suana? Anu kalima, jam sabaraha Suana jeung Sakim janjiana. Jam berapa Suana dengan Sakim janjian? Wilujeng ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kelepatan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.